ngocokan gitu. Tereh badag tak gedang teh lah. Halus. Matu waras satu nih teh bocor gitu. Naon di bah? Ye, neng cingut tes di mana? Di warung pugu bah, nari eta keur naon di? Loba duit meureun euy balanja wae mah. Ieu mah ka jurung ku pangabutuh, Digana butuh. meureun tas cair deui tina Bang Emok. Can pugu. Eta teh. Enggat ieu ya teh keur make perangsang buah. Oh, heeh. Gedang. Sugan teh semprot hama. Oh, hama anu kieu mah gedang mah. Oh. Pan ieu aya eta geus di temu. Keur invest aing teh. Heeh. Mulak gedang. Wah, bagus. Apan ai tani mah kudu anu bulananana aya, nya. nu tahunan, nu puluhan tahun. Ya urang keur nyobaan melak gedang hibrida. Ning anu zaman ayeuna merlak belang. California meureun bah kitu lain. Nu badag we nu baradag. Alus siga kelapa hibrida gedangnya ayanya. Oh, lain hibrida. Lain California, Bang. Mahal eta mah gedang alus sudah heueuh. Lain mah ieu teh kumaha pepelakan teh si Abah teh? Kumaha? Atuh da mesin digemuk mesin disemprot ja ari kawas kieu mah. Pepelakan meni rembat meni barala kieu da mal waras ieu. Da lain kieu ngorek ngebon meni barala kieu ieu. Waduh. Tah, eueuh ka nyaho. Ai pepelakan mah ame manfaat. Ai ngaran kebon mah kudu aya tumpang sahrian. Lain tumpang sahri meureun Abah tumpang sari. Sudah anu kieu mah lain tumpang sari mah tumpang tindi meureun. Tah eta tumpang sari. Tah model ieu. Kan ai tangkal harendong teh. Tuh askaina teh. Lila-lila mangke teh gede. Kanyat sabaraha kibikeun ieu urang isukan ditebang. Loh, maknya nu kieu harendong kanyat ditebang, ieu mah di eta oge dikoren oge eueuh teh kudu ditebang kitu. Udah ari baralaki mah ieu tatangkalan meuni jangkung kieu, lamun aya anu miceun ucing teh mah wah, 3 bulan ya meureun geus jadi maung di dieu. Urang asa aka idoan euy mun kitu mah. Biuk urang ge dagok. Heeh, kumaha? Jadi lamun cek maneh biukan Heeh, mun ditedenan ucing heeh, jadi maung. jadi maung dari barala kawas kieu Aing mah. asa ka idoan. Aing rek neangan ucing diabrekeun ka dieu. Pan ke jara di maung. Terus Tah aing tinggal ngagedeg. Kebon ieu dikedeg ku aing. pagernya. Heeh, tadi ditu teh make kebun binatang kitu panu hayang nolo maung orai sagala di dieu meureun aya. Asa melung kitu aing. Ngan urang teh yo keur boga ide teh kieu yo cingut. Kumaha? Tekan ieu teh tangkal cau nya. Gede ya teh yo gede. Tah kumaha sangkan tangkal cau teh jadi tuas kawas kai. Ya ayang seri kakara maknya aya tangkal tahu jadi teuas jadi kai. Bisa jadi kudu bisa. Aneh. Nak sia kalah sore. Aja bang masuk aneh. Nah aneh kumaha apan kieu cingut. Lamun tangkal cau jadi kai. Pan ai tangkal cau mah tereh jadina. Atuh engkena tekan di jeun-jeun bahan usuk kitu tah. Jadi lamun ayeuna tangkal cau jadi bisa kai mah urang teh saminggu sakali teh ngaragaji. Nyeun usuk diiangkeun. Loba duit. salah masuk ayang seri urang mah kudu inang teh teu kaharti. Wah, nu teh mungkin ku ilmu mah sagala ge bisa jadi. Bah, Iya, Mbak. Ya, gening nyusul. lagi apa, Bah? Ini lagi
lihat-lihat pohon pisang sama Neng Cingut. Oh, ini mah bukan pohon pisang. Pohon pisang. Bukan ini mah pohon kelapa. Pisang ini udah jelas-jelas pohon pisang. Kelapa juga. Kelapa. Ya. Neng, gerak ke dia gerak. Kumaha? Oke. Nah, geus ganti deh. Nukio ngarana tangkal kalapa. Henteu. Cawe ieu mah Tangkal cawu. Nah, kalapa. pisang, Bi. Yang gini tuh pisang. Udah kan ditunjuk. Ini lagi ngobrol. Banyak nyamuk. Lain buah. Geus ganti ngarana we. Ah, nya ganti. Eh, Abah, burit rek baliknya. oh tuh Jik. Malah jadi kena segala rupa itu. Tes di mana-mana boy. Kas ulin di situ tiba rudak. Di motong jalan ya. Keur nyemprot. Nyemprot bah. Olah burit balik. Balik. Ayo tuh yang bareng balik. Tuh dulu, oi. Bekal apa? Mau bekal? Lain. Si Cingut. Si Neng Cingut diopan. Tinggalin meren. Naon eta? Naon dia di meuli naon? Dahareun. Naon dia? Ora buka. Naon eta? Minyak telon. Oh, Curiga aing meuli minyak telon si Cingut. jang naon ya, Bah? Tuh apal manehnya. Ih. Geura gesok. Jang naon? Jon antep ieu. Tinggalkeun ke dicokot deui. Ah, si Cingut bener geus teu kuat mental. Kena teu goblok salaki geus lila meuli nu kieu kencang inti. Balik deui kira-kira. Ayo, Enggak, geus kan? balik deui. Ayo, Meuli dicokot. Da heeh. Geus kolot mah lenggotan. Aja pan ieu teh meuli minyak telon teh udah keur usum tiris. Katanya kumaneh dia ngomongna. Ya, Pak. Mahaja cenah meuli minyak telon sakitu keur usum tiris. Ya. Soalnya intip tempo berat. Ayeuna ge dipake burang-burang.